Lantern Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Lantun Project. Tarak tunggas. Gonjreng. Ya, Alhamdulillah kita sekarang lagi di daerah Mekarwangi. Mekarwangi, Cibeber. Terkenal nama Cibeber. Perbatasan Antara Bandung Barat dan Bandung Selatan. Selatan. Ada di kedai Sundanis. Dan Dan Bang Wai, kita sekarang bukan hanya sekedar teman-teman dari Lantun aja, ya, ditemani oleh ownernya langsung. ownernya. Ini dia. Nah, kenalin Mas Mas siapa? siapa? Mas Victor. Mas Mas Victor. Victor, gitu. dari Sidoarjo. Jadi gini Bang, Nah, ayeuna urang rek ngobrol ke non ya posisi. Ya lawe. Hah? Sia teh silsilah terbentuknya si kedai ieu. Sundanis ya. Kumaha tah? Cik, ya owner langsung soalnya. bener. Udah berapa tahun? Lebar Bang? ya. Ya, Mumpung Awal mulana nah buat hayang ngabangun kedai Sundanis ini di daerah dia gitu. Kan secara tidak langsung ini sepinya, terus jauh ke jalan gitu tah. Nah, buat gitu. Carita teh panjang baheula Hmm. Sunda Indonesia campur tenan naon dia Iya, Nah, mangga, bebas. ame Bebas. Iya, Translate dah, lancar biasanya. Iya, sis. Jadi kapungkur teh abdi ka dieu teh ieu tujuanna Moro Bagong. Moro Bagong. Bagong. Salah. Orang langsung ka dia. Itu Ka dieu teh Moro Bagong. Aprak-aprakan di daerah-daerah ieu. Tadi dinya teh papanggih jeung Raja Bagong. Enjoy. Raja Bagong teh badag hampir sabadag ieu. Sapi. Munding. Oh, munding. Anjing badag pisan. Urang teh duaan jeung anjing urang. Eta tahun sabar emang eta? Ah geus sebeul eta mah pokona mah. Salapan sekian nya. Oh, bakeun nya daerah dia Bagong. Sangat kayaknya berarti. Loba Bagong. Cari tanah teh. Urang duaan jeung anjing urang. Anjing urang dua, saya sorangan. Anjing urang si Joni jeung si Denok. Joni. Joni. Keren Jon. Ampura eta Jon lain kan. Emang Almarhum. Joni almarhum. Anjing Joni teh eta beureum badag. Mun si Denok nu dikangna jadi hideung. Hideung. Sejodoh berarti ya. Sajodoh. Sejodoh. Pelayan sorry kelas. Terus lanjut. Lanjut. Tah, carita teh pagi-pagi saya ka dieu teh. Masih kabutan kene, masih pokona Ya. tiris. Tadi di sudut-sudut itu tuh. Hmm. Bagong teh keur ieu cari-cari makan. Ya, berburu kayak bayang-bayangnya. Ternak nyatu. Saya teh ka dieu jeung si Joni jeung si Denok. Teh sorangan, Bang. Heeh. Mas. Abang. Mas. Sorangan. Tadi. Teu Abang Mas. Mas ya. teu ngatim gitu. Ngatim kan sebenarnya misalnya memoroma kan sok lobaan nya Teu ngabri. ieu mah. Itu sorangan nya. Sorangan. Wanikeun maneh eta mah nya. Nguji ngetes anjing urang. Jeung ngetes adrenalin. Mental ya. Bener. Emang sih ketika pas panggil jeung Bagong kadang orang sok karempot oge gitu. Atau binatang buasna. Luasna mah anjing nah ciga aing. Kita anjing Bagong. Anjing. Salah Bagong. Tapi kabayang Bang euy. Kabayang teh lamun urang Moro Bagong, haik teu mau anjing. Cek Bagong teh. Anjing ya mah Raja Bagong teu aing anjing goblok. Bagong ada tuh. Terus Mas kumaha Mas? Nah, Dilanjut. eta teh pagi-pagi pas ka dieu tah daerah-daerah dinya aya Raja Bagong. Si Joni teh geus ngagogongan wae nih kan. Wok. Si Denok ge sarua, kurang lupaskeun tah. Si Joni mudag si Raja Bagong teh. Anjing pas kaluarna teh badag pisan. Warnana semu-semu bodas. Dina teh bulu-bulu lagi geus paranjang. Tah. Ku si Joni dibeberik, si Bagong teh lompat tadinya. Ku saya teh di alungan tombak. Tombak. Tadinya teh gelut lah urang si Joni jeung si Denok ngalawan Raja Bagong tah. Teh kitu.
tapi juga jadi aya bangun kieu gitu. Terus nah bet Aing jadi tadi ngalir gitu. Nah, ujungna nah cuk kopi nanti. tidak bagongnya. Katana panjang caritana teh. dipersingkat. Bener. Geus gelut eta teh. Kan urang teh terngiang-ngiang tempat ieu di lah ieu. Tah, kadang teh ka dieu deui. Ieu teh ngajieun tempat ieu teh sebagai simbolis lah urang baheula pernah ka dieu, pernah moro bagong, pernah gelut jeung Raja Bagong lah kitu caritana mah. Jadi sebagai pokoknya mun aya tempat ieu keur kosong bersejarah urang lah. inget bagong gitu moro bagong gitu. Rajana deh Raja Bagong. Karena orang kieu podcast. Tapi bagus oge nya jadi ka dieu teh keur mengingatkan bahwa urang pernah ka dieu. Tapi ayeuna ge urang pernah ka dieu, urang teh pernah ka dieu, ayeuna ge mengingatkan deui urang bahwa urang pernah ka dieu. Pernah ka dia. Terus nah bet tercetus nama Sundanis Coffee Library Sundanis teh kan di dia teh wilayah Sunda. tanah Sunda. Jadi dia aya kopi terus saya ngajieun aya perpustakaan kecil-kecilan lah. Ya, literasinya. Ya, tapi nanti kawan-kawan yang dari luaran kesini bisa sambil baca-baca buku terus minum-minum kopi kedai. Pokoknya kopi asli dari sini loh ini. Nah, ini banyak kalau contohnya ke ini. belakang. Wah, Kalau ke belakang tuh pohon-pohon Kopi tuh Itu di kopi sekitaran. kopi apa itu, Mas? Vietnam Drip, Vietnam Drip. Vietnam Drip. Tapi Kopi tete. Yes, punten kopi saya deui saya potong. Ya. Ya, Tadi percaya tuh cerita Kak nu tadi. Ente. Orang mah percaya, Emang itu. percaya. Soalnya lain lain cek orang dia oke loba kene bagong gitu. nya bagong Itu emang orang asli orang dia nya, Mas. Orang asli orang dia. Orang ge pernah mendengar aya naonnya. Tapi orang dia bukan menyebutkan itu bagong asli gitu. Ya. Tapi ya sebuah Bangsaning sebangsaning bangsa-bangsa yang lain gitu. cerita rakyat Cerita rakyat emang ada di sini dan tepat di di daerah Tempat daerah sini gitu. ke gue nya Tapi maka cek si itu tadi ke oge ieu cenah. ya gitu soalnya orang ngapal carita ti kolot-kolot emang aya gitu tapi walau alam masalah yang lain-lainnya orang bisa bertemu dan lain-lain walau alam tapi memang ada Tapi- katanya Lamun orang menang jujur mah nu tadi mah bobohongan sih sebenarnya cerita tadi mah. cek aing ge Ame lebih dramatis. Lain. Ame lebih dramatis sama siga kesana teh alus nih kan. Tapi lamun misalnya orang ka dieu terus non ngelola kopi terus ngajieun tempat kan siga nama terlalu biasa lah Ya. terlalu datar-datar we Tapi lamun urang bener. caritakeun aya Raja Bagongna heula aya naonna kan jadi anjing. saya nempo bau hade. bodas Ieu. we soalnya teu ada jeung ieu. lain din yo nah buat orang bieu teu nyebutkeun teu percaya orang sorangan nya heula orang Raja Bagong mah urang lain asa kakarek urang teh kali aya lucu urang gitu bahasana Tapi bener emang pernah dengar oge sih cek orang-orang dia gitu emang masih kena banyak mantap orang mah percaya. Sok aya si ABG misalnya melak sambut teh beak we ku Bagong. tapi orang punya satu kisah yang menceritakan Bagong emang asli emang Bagong asli Bagong. Tangan. Bagong asli. Bagong asli jadi orang suatu saat di daerah ieu teh lagi halodo naon halodo kemarau kemarau panjang otomatis di hutan hewan-hewan hutan salah satuna babi mencari naon makanan ke Daerah. penduduk gitu soalnya di penduduk masih banyak yang nanam umbi-umbian ciga sampe So ganteng atau kayak imah sangu. Dan nah orang suatu saat ke Marona ya Marona sisi jalan aya nu nyakal sangu jadi nyata posisi teh aya keur udud aya nu keur ngopi eta mah gaik ti luhur kana pa jalan astagfirullahaladzim itu naon bagong nu cek sawareh anjing eta mah anjing ai pas teu ngaliwat bro ngaliwat hareupeun pisan bagong karena labur eta mah kabeh kabur makanya kabur aya udag cenah bisi bagong dijadian gitu kan bagong di udag kabeh tapi aya keanehan di dinya di jalan raya manehna teh belok ka gang asup ka gang sakola asup ka gang sakola sebelum belok teh manehna eureun heula terus malikeula
Kuatan dari urang lompatna urangnya. Nyeri hati orang ditutupkan ku bagong. Berarti memang bisa jadi tadinya bagong jadi-jadian. Nya walau alam eta mah tapi orang anu katepok urang emang bagong gitu nya. Bagongna detik lah gitu segede anjing Kayak nah bagong lagi. bagong itu orang kan itu. Bagongna rada leutik segede anjing. Tapi Baraya Lantun mesti main-main juga ke sini. Oh nya Mang medsosna. Medsosna Oh, Akun medsosna. ada di Instagram IG ada. @sundanis_coffee. Coffee and library. @sundanis _coffee. Kopi. Koflip. Langsung cek and recheck di Instagramna. Pamit bade nyungkeun nomor WA na Mas jasa. Bisa ke Biasa. bisa ke Dani 9 dulu. Ya ke sini dulu sebelum sini ke sini. Ya, nanti Karena ini founder. Apa Wonder Woman. Aya salah satu keunikan orang tadi sebelum podcast cerita sebelum Sundanis ya berdiri nama akun Instagram orang teh namanya itu Sundanis. Nah ketika ada kedai ieu berdiri posisinya orang-orang dia urang ngapromot-promotkeun naon kedai ieu si kakak boga kape cenah. Beda Dani 9 nya. Dani 9. Sebenarnya teh urang teh geus hafal, Kak. Urang teh ngabajak nu maneh. Urang geus hafal sebenarnya teh. Kakak teh urang lebah dinya nama teh. Urang bajak. Karena yang ditanya nya urang teh nya. Tapi bingung nyeun ngaran. tapi lain tidak lain si kakak pencitraan secara tidak langsung. Nah gitulah Baraya Rantuners Jadi ngebahas bagong ini. Bahas bagong sejauh itu orang teh ka dieu teh keur ngabahas ngomongkeun bagong. Ngomongkeun jelema mah dosa. Gibah. Jadi gibahkeun bagong. Bagong gitu. Baraya Rantun. Euy. Tak tungjeng. Tungjeng. Jadi Tapi dia mah ngan saukur ulihnya silaturahmi gitu nya. Urang kan manjangkeun duduluran urang gitu sebagainya nu ti selatan jadi ka barat gitu jadi apa urang lamun ulin ka dieu mungkin bisa di dieu aya kedai gitu aya pangulinan. Mangga amang we langsung mampir ka kebon. Tina malah mudah-mudahan urang manjangkeun rezeki urang umur urang sadayana. Amin. Saya Tah Rantun mangga lanjut pembahasan teh eta beberapa pembahasan salah satunya nyata berhubung kita ada di Sundanis Coffee Lib dan kita sedang berada dengan ownernya. Benar. Saya tidak langsung kita mengangkat ya. amin mudah-mudahan. Salah satu pembahasan dari Lantun Project. Nah, sekarang kita pembahasan pokok, Bang. Iya, pembahasan Apa itu? pokok tentang ruangan. Pembatasan ruang karya. Pembatasan ruang karya. Jadi, Karena keadaan sekarang pandemi Covid. banyak yang ngomong kalau Lantun udah beberapa kali nggak upload gitunya. Beberapa kali nggak upload, ya itu tadi Bang gak mau ada nyanyi dulu Bang. pembatasan ruang karya. Perbatasan non. Mumpung di dia, mumpung lagi di suasana kieu. Iya. Urang nyanyi. Nyanyi heula nya. Aya nyanyi anu karesep urang teh mang lagu Mangsa. Mang Ule, Imang Iman Ule. Mang Iman Iman Ule. Ule. Waduh eta idola kami. Di MK8. MK8. Sebenarnya mah Bang, itu bukan penyanyi, bukan seorang penyanyinya lagu tersebut. Cuman Mang Iman Ule yang menciptakan karya tersebut. Yang sempat dipopulerkan sama Kang Budi ya. Diculok sama sebagai soundtrack Serambi Musik. Serambi Musik. Itu lagunya enakeun Mendalam kata-katanya. Cocok sekali Asli. sama Cocok situasi pandemi ayeuna mah gitu. Siap. Cikan kumaha. Kan atuh kumaha tuh? Urang kupingkeun. Adakah ruang untuk kita saling berbicara agar engkau dan aku benar-benar jadi kita?
Lama sudah aku rasa rindu ruang, rindu hawa dalam cinta kita yang melahirkan karya. Indah hangat bercengkrama sambil membahas gejala dunia. Biar rindu berirama mendendangkan ketidaktahuan kita. Adakah ruang untuk kita saling berbicara agar engkau dan aku benar-benar jadi kita? Lama sudah aku rasa rindu ruang, rindu hawa dalam cinta kita yang melahirkan karya. Indah hangat bercengkrama sambil membahas gejala dunia. Biar rindu berirama mendendangkan ketidaktahuan kita. Indah hangat bercengkrama sambil membahas gejala dunia. Biar rindu berirama mendendangkan ketidaktahuan kita. Mendendangkan ketidaktahuan kita. Alhamdulillah. Yang di sawah gitu terus perpet jengkol gitu ya. Jadi model kita di luar deui sih. Termasuk modern ke si Mas ngayakeun pagelaran deui Mas siga ti payunnya. Di dia pas pertama kali teh ngayakeun pagelaran si pencaksilatna aya terus live musik ya barudak aya karinding aya gitu. Bintang tamuna pan Dani 9 eta. Oi agam oge. Agam teh aya. Oh aya di dia. Mimitian aya teh di dia. Oh kungsi aya acara oge di dieu nya. Aya kungsi. Mimiti naik na oi agam teh di dia. Naik kanu tangkal. Jadi ya kieu Bang disebut pembatasan ruang karya karena kan karya bisa dijieun mana-mana. Sebenarnya seperti Kang Danis selalu berkarya dan produktif di rumahnya gitu. Amin. Oh ya, YouTube-nya Dani 9 Project. Dani 9 Project tuh. Itu banyak banyak karya-karya yang luar biasa. Amin. Suaranya Juara. Amin. Si Udin oge tadi anjing suara anjing Aisyah si Dani kurang teh Bisa noro sini orang euy. Nya, cuman si feel kita berkarya saat sendiri dan berkumpul seperti ya, ini beda. Vibe-nya beda. Aya chemistry sendiri, Ya. aya power sorangan gitu. Apalagi kan meureun di dieu ge Mang Ujo dan kawan-kawan merintis dulu pernah jadi di band atau membentuk sebuah grup lah gitu. Yang biasanya kita bareng-bareng berkarya, sekarang harus sendiri-sendiri di rumah. Walaupun bisa ayeuna seiring berjalannya teknologi kita kirim-kirim sharing email dan lain-lain. Urang nyeun gitarna, didinya bassna, didinya drumna dihijikeun. Jadi walaupun bisa seperti itu tapi vibe yang dulu
ya Kurang menghilang bisa. lah gitu istilahnya. Tapi kerlantun mah itu bisa gitu. Da urang mah kamera oge atuh nginjem. Kasaha? Kakak, ka Danis, ka Mang Jadi kalau Ujo. lamun-lamun Tapi online alhamdulillah emang gitu. mata lantun mah sangat berharap pisan ngariung kitu. Nah, Soalnya fasilitas Itu doakan Tapi, mudah-mudahan orang iya abang yang kerasa ku saya. Jadi semakin kita di naonnya istilah nama mempunyai keterbatasan, semakin kreativitas kita digunakan muncul. Akhirnya kayak saya pernah pengalaman punya suatu project, di situ orang tidak mengerti, bahkan tidak punya komputer, tidak punya soundcard dan lain-lain, peralatan rekaman lah gitu anu ayeuna dipakai. Waktu itu orang rekaman pakai HP bang, pakai HP dan dibantu sama teman yang ngerti sama anu gitulah ya, sa HD gorengna gitunya ngarekam dina HP kumaha di HD waktu di asanya gitulah, asanya rekaman. Ternyata lagu itu sekarang alhamdulillah kemarin dipakai di film Menara kalau nggak salah, di Viking TV dan di beberapa web series lainnya. Nah, sedangkan ketika orang punya peralatan sendiri akhirnya istilahnya untuk saya memadai untuk sebuah karya, membuat sebuah karya, akhirnya semakin malas. Ya. Kaiji malas. Kedua dina nyeun laguna teu payu. karena banyak saingan teh emang. Nah, eta gitu. Nah, Jadi orang emang kurang barudak nih tadi. ya mungkin orang mah ini berpikirna geus euy ulah yang anu alus lah. Di Indonesia mah alus mah loba. nu alus mah loba. Nu unik tara. nah tah nu unik. Nu unik eueuh gitu di Indonesia. Nya rata-rata kan ayeuna nah anu terkenal atau anu naik lagu anu lagu-laguna nyeleneh lah gitu. Ya. Anu lagu-laguna aneh gitu. Karena orang Indonesia ini mah geus kumaha Konsumsi nya. nu kali itu nya. Nya gitu Tak kusi mas konsumsinya. mah diterapkeun ba eta teh. Naon? Jadi nu unik itu. Oh iya di tengah leuweung atuh. Ya. Nah gitu dah soalnya ayeuna urang sorangan ke orang kampung neanganna lain mall, lain bioskop. Justru orang-orang kota teh hayang ka dieu gitu nya. Nah, eta. Ayo mall mah geus biasa ningali Banggalah. salah. Banggalah menjadi anak desa. Nah, eta. Karena nggak akan ada kota. Berarti lamun poinna lamun cek si Kakak mah lamun kreativitas mah tong sampai dibatasi oleh alat. Tong jadikan alasan lah, misalnya orang can boga ieu can boga itu jadi Pan urang teh keterbatasan eta tong dijadikeun lah Orang pokona kan mah. jadi mikir mas, ketika alat, di itu dek podcast tuh bisa, orang teh kasih kakak, cek orang teh kan eta itu mah, kak Danis gitunya. Kan kreativitas mah aya kumaha we carana mun Nah, ngaranna selain itu butuh kan lah. orang silaturahmi, orang bisa ya bermacam-macam sih lah. memang bonusnya. tadi emang secara online oke secara daringnya tadi anu main drum yang main gitar eta memang silaturahmi gitu cuman Ya. silaturasana teu beunang. Karena ieu mah tinggal itu rasa orang juga pamprok sorangan gitu beberapa. Nu asalna Jadi teu mau emang di wau. bisa kene gitunya. Antara susu jeung kopi. Jadi kocekeun Oh, itu. jangan. Palingan nah. Kocekeun saksikan. Lain Bang, Orang kocekeun. ngomong-ngomong unik juga terus Kang Danis. Orang mah kepikiran Bang. Heeh. Orang ek nyanyi bayi melak cau dibuligin. Hade. Kebayangnya unik tuh. Kalau Unik. Di Indonesia payu nu gitu. Bener. Ketimbang orang ayeuna rekaman di studio naon anu gede Nya laguna kumaha gitu. halusnya kata-kata. Tapi karakter orang belum terbentuk, Nah, itu. masyarakat belum bisa Belum menerima menerima. itu sebagai karya yang bagus gitu. Mun gote-gote sekalian gitunya. Ya gitu. Enggak usah sekaliannya. Tapi nu ngaranna unik ge bener aya batas-batasna tuh Ya. teu terlalu teuing urang Bener, unik bener. eta mah. Memang tadi di gua Masih memang, umum lah. memang keunikan budaya lokalnya model tadi teh naon kaulinan barudak urang baheula gitu anu model gatrik terus naon galah asin, egrang dan lain-lain Perpet itu jengkol. kan keunikan. Coba kalau misalkan ayeuna diangkat ku urang-urang sebagai budak morak gitunya anu ngadampingi anak kecil langsung mungkin jadi lebih bagus gitu. Penutupan. Lain. Urang teh biasa ngaguran serang monster lain titah mareuman. Tingali lain bisi pareum gitu. Cek
Ikan dong. Tah bang, secara tidak langsung datangnya Mas Victor kadieu teh. Ya sasijina kan edukasi oke mengangkat budaya jeung kulturasi kesenian di dieu, karena membangun membuat sebuah Inovasi. ya Aya wadah lah dia mah. Jadi misalnya warga-warga dia aya gaduh kesenian naon, misalnya kesenian aya pencak silat aya naon bisa tampil di dieu. Reresepan lah ramean. Nah, nu tan keur mah di leuweung teh kan sepi urang teh. Tok badak top maung ya. badak top Atuh top banget pisana aya loba jelema mah nya. Eta. Kala top padaka tuh jemput ka aing gitu. Anggar aja aing. Badak ting tuangna tuh naon. Harus masuk. Gitulah Tanya, baraya lantunnya secara aja langsung. kayak seputar dina masalahnya non ke ese teh dina iya, ruang ruang lingkup urang. di nu lain gitu urang enak dibatasi berbuat karya gitu sehingga urang ka dieu teh jadi silaturahmi ku kangen teh urang tadina teu wauh jadi wauh. jadi wau jika pan ya orang asana dirinya teu wauh ka Mang Ramos. Mang Ramos teh aya nama pada wauh Ciga Mick Jagger Terkenal atuh. terkenal atuh anu ngedit Potar kam teh sa. potar kam teh Mang Ramos. Ramos teh ya. Heeh. Pokona mah ayeuna ge urang dibantuan ku Mang Ramos di tukang. Nah, tapi alhamdulillah hatur nuhun ka Mang Ramos. Nah, jadi hatur nuhun ka Mang Ramos. Hatur nuhun ka Baraya Lantun. Yang mudah-mudahan obrolan ngarel ngeudeul ieu aya Hikmah. hikmah. Tapi emang aya harapan tuh gitu. Aya. Barudak gitu. Aya harapan. Aya sih aya harapan. Lamun keur urang asal urang nawe terus siga kieu gitu. Jadi meskipun teu bisa ngumpulkeun loba tapi urang perorangan urang bisa ngobrol gitu. Nah kitu dicekapkeun sakitu mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Tong hilap, like, comment, subscribe Lantun Project Tarak Tungjas. Gonjreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atos.